Anjay, kebon saya itu kuat kata aya tangka tomat-tomat acan Gusti. Padahal lumayan kan jang sambal cobi gara tingali. Ya hungko jukut weh, taya lenca, taya terong, taya kacang panjang, pada pelakan raos. Asa kirang pepelakan teh, padahal kan usum hujan kalau kabra we gitu. Coba pelakan naon we gitu hui atau buncis kacang. Jadi pan aya jang dengena. Saha deui eta nunun da ember. Buat ke segala aya di kebon ada Gusti. Aya hawu segala. Urut naonnya eta. Genengan siga urut nu meuleum sampe. Boa nu nyabut teh di kebon. Siga teh di dieu meureun di beuleumna teh alah irahanya eta meuleumna teh ngajak-ngajak. Padahal uing ge resep. Pang resep-resepna nu ngaranna beuleum sampe. Tuh lah gawir kuat kebarala. Tak aya nu ngalangkung ka dieu. Cau mah geuning ayaan sae ala kitu lumayan gorengan. Tapi pan kebon batur. Itu nu gaduhna siga aya geuning. Siga cingogo. Siga bade ngagemuk. Kang nyungkeun cau Kang. Teu ngawalar. Capeun meureun.